Oke, selanjutnya kita saksikan penampilan dari Kayla. Asmadaya ayatkan Kerajaan Karatuan Galupakuan ininya yang karaton Mantalagu Ranunga di desaku mancing ke sauran pikuku sadaya nuju ke Galuh mimitian usik dak diwari bis kapalu Rahayatna geus maut kalinuan geus segedag kangina geus moal kapangaruhan ayo maju ke kanan nu anyar geus ngabaratan geus kalari sajeng raksa angeus teu bisa disinglar nyata pacacaran anyar tahanu ngakuna sikap Paris menang mamalana diwari ngejar ampe wawaku mengabdi
Acan. Oh udah. Ya tong Hehe. tong lihat kamerana candak neng Keila. Sana benteng.